sodikin teh ail ulama. Kumargi Bu kapungkur urang dijajah ku Belanda teh sanes sakedap si kuningan karena sejarah 350 tahun urang dijajah kusaha Belanda tanagana diperes sepuh urang karuhun urang teh ekonomi seuseut kanggo tuang oge kasoran tuang jaduk gaplek oyek leres Bu si kuring ge kasoran baheula da umur si kuring teh kelahiran 50 kasoran keneh da oyek saku dicampuran jagong teh daya teh tenan dina waktu dijajah hakaraku corona ku Allah diuji ekonomi ngareunteut seuseut tukang nyebrang mah tenan dijajah terutami agama nu ngajajah teh non muslim lain Islam mayoritasna Nasrani Yahudi Majusi nu ngajajah ka urang teh tah sepuh urang teh baheula teh dipaksa kudu asup karena agama manehanana diolok digaji malah nu agus teh tapi ku ketangguhan ulama aya mingonan bulanan tahunan aya hawal kumpul jadi curiga padahal hakikat nama muatan iman urang terus Bu upami dibandingkeun baheula di Bani Israil teh aya Raja Dakianus aya nu wawuh jeung Raja Dakianus di dieu jauhnya tapi ieu Raja Dakianus teh raja nu dolim agamana Yahudi dalam menteri menina loba nu nyembah kana seuneu nu nyembah kana anak sapi nu meh kahirupanana tina cisusu gamarna teh patekongna teh anak sapi eta Raja Dakianus umatna dikumpulkeun diajak kana agama manehanana ayana ngaku Islam abdi mah Islam panggil diolok teu daek dibui ngalawan dibunuh kitu we akhirna Islam patrah di Bani Israil salajengna ayat 7 tokoh Islam dakwah di Bani Israil keliling ka tiap bumi door to door wengi-wengi dongkap diajak ayo jeung agama teh kudu agama nu bener ulah agama nu salah Islam nu paling bener ceuk eta kiai ngajakna sujud teh kudu ka Allah urang teh diciptakeun ku Allah bumi langit ge ciptaan Allah weleh susulumputan door to door eueuh nu daekeun dasieun ku Raja Dakianus
Jadi mengenai dakwah kiwari itu usum seseluputannya supaya dakwah diikuti ngajak jan Islam maneh teh tuh dasadat nage teri saksian Allah tuh usum mun bener mah agama nu kitu paham nu kitu bener make speaker lain seseluputan leres bu kudu kieu we. Jadi lamun ngajak-ngajak itu tuh urang mah da boga guru buku kitabna geus akhir zaman mah ari ka tukang kawung di kidul turut ka tukang ojek turut ari ka ulama nu buku kitabna jumhur di tiap pasantren di haji teu turut model syahadat pan cukup dina sulam taufik papi sholati ge cukup dina sholat tuh oke kulo mauludin yuladu ala fitrah saur rasul geus lahir ge tiap lahir geus muslim malahan dina pikir dina yana bajuri ikna lamun aya budak asup ke negara muslim orang kafir di hukuman Islam komo turunan muslim komo turunan muslimah itu cukup itu ulama jumhur tak iya diajak teh susulumputan da puguh jadi fitnah raja nah doli itu orang matu raja nah presidenna muslim presidenna nitah karena segala rupa teu nyarek sholat leres tuh wajib turutna geus dipilih ku mayoritas Islam di Indonesia gesah jadi imamna doraka teu turutna ahli sunnah wal jamaah ade wajib turut dina bener ulah dina maksiat